Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngalaksanakeun tugas wawancara bahasa Sunda ngeunaan dampak Covid-19 kanggo siswa. Nu dilaksanakeun sareng Pu Teteh. Sataacana urang perkenalan heula nami abdi Intan Septiandari Nurbaeti ti kelas 10 MIPA 3. Pun Teteh namina Hertari, kelas 12 di SMA Negeri 1 Rancaekek. Urang kawitan wae wawancara ieu. Naon ari Covid-19 teh? COVID-19 teh nyaeta virus anu tiasa nyebar lewat interaksi. COVID-19 teh nyaeta asalna ti Wuhan, Cina. Saha wae nu kadampak Covid-19? Seueur, malahan mah hampir sadayana kaasup siswa. Naon dampak Covid-19 kanggo siswa? Siswa janten teu tiasa belajar di sakola sapertos biasana. Di mana siswa belajar saatos aya Covid-19? Di bumi ngagunakeun media internet. Ti iraha siswa belajar di bumi? Di pertengahan bulan Maret tahun kamari. Awalna mah siswa diliburkeun ngan 2 minggon, tapi ku sabab nambahan wae nu positif Covid-na, janten terus diperpanjang deui dugi ka ayeuna. Kumaha sistem belajarna di bumi teh? Nganggo internet, tina aplikasi paranti narima sareng ngirim tugas. Tapi seueur siswa nu ngeluh ku sabab pembelajaran di bumi cenah mah kurang efektif. Kunaon bet kurang efektif? Ku sabab siswa teh kan biasa berinteraksi langsung sareng guru. Janten hese ngadiskusikeun materi anu kirang dipahami ku siswa. Sakitu wae wawancara ti abdi. Hatur nuhun waktosna, hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.